Para mitra sadaya kumadaramang, alhamdulillah Mang Jaya Yahibar pangduati para wargi. Tiasa para mitra neraskeun hanca dongeng judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Salajengna ayeuna nincak bagian ke-23 para mitra. Aduh, kitu nya. Jantan dongeng ieu karangan Aan Merdeka Permana. Para wargi sadaya atuh salajengna nu aya patula patalina sareng Rawa Onom tiasa kagambar dina ieu dongeng. Naon sababna make disebutkeun Rawa Onom sagala. Naon ari onom cenah para mitra sadaya, mangga atuh dongengna urang teraskeun deui. Nyaeta nu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom nu digambarkeun teh wilayah Ciamis para mitra dugi ka Pangandaran rubinanya juga Lakbok rubina mana tah wilayah-wilayah eta duka Ciamis sagemlengna Ciamis kaya. Maka di mana tempatna numutkeun ieu dongeng teh para wargi tiasa kagambar. Mang Jaya ngaturkeun nuhun atuh para wargi, ka wargi-wargi Mang Jaya di mana we linggihna nu sami-sami ngabandungan dongeng, mugi-mugi urang aya dina kawilujengan salamina kaing panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka-23 urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng Mang Jaya sapara kanca. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng para wargi atuh mugi-mugi dongeng ieu tiasa nyugemakeun di etang-etang hiburan pangbeberahmana. Carios nyambung anu judi hanca ku Mang Jaya hiji dongeng atanapi hiji riwayat atanapi hiji carios anu dikarang ku Aan Merdeka Permana. Aan Merdeka Permana para mitra sadaya ngarang carios dina judulna Gelebugna Angin ti Rawa Onom. Dongeng urang teraskeun deui etang-etang hiburan pangbeberahmana ayeuna teh nincak bagian ka-23. Para mitra sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui atuh etang-etang hiburan pangbeberahmana para wargi sadaya harita teh nyaeta kubu pangrumasan para wargi teu kapendak. Nah, cenah ai naon teh iring-iringan eta anu tigedengeunana dugi ka teu ningali kubu pangrumasan harita teh leungit para wargi sadaya. Tungtungna atuh juragan Bendara Wadana marentahkeun ka Aki Darum sangkan milarian kubu pangrumasan. Bubuhan cenah kasebut kolot Aki Daruma nu geus selgok tapak genteng kadek. Geus loba luang jeung pangalaman tina urusan bangsa anu katalimbeng. Tina urusan bangsa anu leungit teu puguh cenah kitu para wargi. Aki Daruma tos bidangna mun bidangna teh ahlina. Sagala rupi ge kada dicanak teh ka ahlina cenah para wargi. Kada dicanak teh ka ahlina sagala rupi ge mangga para wargi sadaya. Urang hanca ieu dongengna etang-etang hiburan pangbeberahmana. Para mitra kaum dangu harita juragan Bendara Wadana Cumario cing Aki Darum teangan we ku andika kadinya eta di mana cenah ayana kubu pangrumasan teh. Kaula marentahkeun ka andika teh. Bubuhan andika mah kasebut geus legok tapak genteng kadek. Geus loba luang jeung pangalaman jeung deui sahanteuna ai kasebut kolot mah. Teu bolos-trong teuing kitu tah. Nu matak geura teangan eta ku pangrumasan. Babakuna mah bisi diganggu ku mau ngamuk gajah meta. Aya siku si wulu-wulu. Aya galagah kancana, aya kajadian-kajadian aheng. Sok geura ikhtiaran ku andika. Pokona mah ulah nepi ka kubu pangrumasan tepi ka cilaka. Kitu tah kadinya Aki Darum. Sok geura laksanakeun ta tugas ti kaula.
Juragan Bendara Wadana rancah harita marentahkeun ka Aki Darum sangkan Aki Darum neangan kuwu pangrumasan para mitra sadaya. Atuh tuluy kuwu Cibeurih oge ngilu jabung tumalapung ngilu nyarita. Nya Ki, da anjeun mah geuning jiga jalma masagi. Sasat sarerea ge kajaitna teh ku anjeun. Ceuk kuwu Cibeurih miharep pisan ka Aki Darum. Juragan Bendara Wadana para mitra sadaya barang nguping ngacariosan kuwu Cibeurih nyebut kajait-kajait kitu. Atu anjeuna kerung Juragan Bendara Wadana tuluy anjeuna cumarios deui. Ke. Dedengean teh make aya kecap kajait-kajait kitu. Nah kajait teh dumeh naon atuh? Juragan Bendara Wadana harita teh bari anjeuna ngalirik ka kuwu Cibeurih meureun maksudna mah hayang meunang jawaban tina perkara urusan kajait eta. Ah, suhun. Eta we, kajait teh dumeh tadi ti lelep kana ranca kaulan hun. Kitu moyo ge. Kuwu Cibeurih ngabelehem para mitra sadaya. Barang para wargi sadaya ningal cenah geuning kuwu Cibeurih teh kalah ka ngabelehem. Atuh banget musigana meureun nyumputkeun jejer carita teu kersaeun anjeunna para wargi sadaya belak-belakan cumarios ka Juragan Bendara Wadana. Da memang tadi ge disebutkeun manehna atuh cenah sareng kubu anu hiji deui para wargi sadaya atuh cenah kuwu Cibeurih teh sareng kuwu Nanggela tos sami-sami anjeunna sapaham moal nyaritakeun ieu pangalaman, moal ngucah ngaceh pangalaman ka sasaha oge, eta pangalaman keur sadirieun manehna wungkul. Kitu cenah para wargi. Padahal manehna atuh boga pangalaman hari anu mana pangalaman eta waktu babarengan jeung kubu Nanggela papanggih jeung awewe demplon cenah para mitra sadaya. Dikekepan ku manehna duaan. Aduh dikekepan ku duaan para wargi sadaya. Artina mah meureun giliran mata kitu oge. Eta kajadian moal diucah aceh kanu sejen keur sadirieun manehna bae. Kari-kari ayeuna manehanana para mitra make kaceplosan, naon kaceplosan teh mah make nyarita di kajait-kajait kitu. Bendara Wadana jiga-jiga kurang sugema narima jawaban ti kuwu Cibeurih lajeng Bendara Wadana cumarios deui. Ai nah sarerea ti karunclung kana ranca kitu Ki Darum. Juragan Bendara Wadana mah masih kene curiga. Kumaha kulan suhung? Ki Darum pura-pura teu ngadenge. Para wargi sadaya kitu diantarana atuh obrolan maranehanana. Teu dituluykeun kumaha obrolan saterusna kocapkeun tunda lalampahan. Rombongan nu keur bingung neneangan kuwu pangrumasan. Ari nu keur ditareangan mah kalah keur ngalaman kajadian aheng deui bae cenah para mitra sadaya. Manehna mangih kajadian di hiji patempatan anu memang para wargi sadaya manehna teh papanggih jeung hiji mojang deui bae para wargi. Nyai, na kunaon nya ieu si Kakang teh? Abet dibabawa ka dieu Nyai. Ari batur-batur Kakang ayeuna di marana ieu teh? Wah bawa marehna bari bingungeun neangan si Kakang meureun. Aduh, kumaha ieu Kakang Nyai? Aduh. Nah, make dibawa ka dieu sagala si Kakang nya atuh. Mending anturkeun we ka babaturan si Kakang. Da teu katingali di mana babaturan si Kakang ayeuna? Ceuk eta ku pangrumasan si horeng para mitra sadaya. Nya eta atuh kubu pangrumasan teh keur dibabawa cenah para mitra sadaya ku hiji mojang. Alah sawios atuh ulah teuing ngamerhatoskeun nasib batur Kakang. Mending oge nasib Kakang we ayeuna perhatoskeun mah ieu.
perhatoskeun ku diri kakang ku anjeun. Perkawis batur mah teu aya urusan barina oge sawios. Batur-batur atuh si kakang. Yeuh, pokona mah nu penting mah kakang sugema ceuk eta awewe ngora nulungeunna teu weleh momontel bae ka kubu pangrumasan. Atuh dikitukeun ku hiji mojang mah kubu pangrumasan ge tuluy nyarita deui. Nya heugieu beuteung kakang geus kukurubukan kieu ieu teh aduh. Siga-sigana manu lapar kakang teh aduh. Aduh di mananya? Aduh ieu kakang kukurubukan kieu beuteung teh ya. Omong ku pangrumasanna bari harita teh manehna nyagapan beuteungna. Manehna ngaragapan beuteungna. Nah kunaon kitu kakang? Kunaon kakang teh? Para wargi sadaya. Harita teh para wargi dijawab kuku pangrumasan. Puguhnya ieu nu disebut lapar teh nyai. Isu kene kakang teh can kararaban sangu ari lain kulub sampe menyai. Tembal kubu pangrumasan masih kene nyabakan beuteungna. Nya kitu cenah para mitra. Sok sanajana beak sampe sapiring oge can kararaban sangu mah cenah candahar kitu cenah ceuk atuh kubu pangrumasan teh ngadenge kajadian kitu eta awewe mora teh anu katelah ngaranna Sakunti nyarita hawatos teuing atuh kakang mangkaning katuangan teh di dieu mah ukur aya nu atah-atah wae kakang. Kumaha kinten-kintenna? Omong eta awewe. Wah, nyakeun bae ari eueuh teuing mah. Nu ata-ata oge. Asa ulah daging we, nyai. Da moal nya ngadaharan daging ata mah tu nyai teu umum di dieu mah. Ngadaharan daging ata. Oh, dai daging mah kudu dipasak heula. Mun bebeutian nya teu naon-naon nyai. Puguh nu aya teh mung daging atah kakang kumaha kersa? Jawab eta awewe para wargi sadaya. Nah naon atuh ieu awewe teh para mitra make jeung nawaran daging atah sagala ka kubu pangrumasan. Ah, narah nyai ari kudu dahar daging atah mah. Tapina daging naon da eta atuh nyai? Ceuk kubu pangrumasan. Nya daging naon deui atuh nu aya di dieu mah da nya daging abdi atuh kakang ceuk si awewe seuri menihal jarita teh atuh para mitra sadaya iirihilan. Ih parara teuing nyai wanya jelema dahar daging jelema wanya jelema dahar daging jelema sok araraneh teuing ai nyai mah ih sok araraneh puguh ge ih araraneh teuing. Moanya jelema dahar daging jelema. Omong kubu pangrumasan bari manehna oge ngabiri gidig para wargi. Atuh dina kaayaan kitu mah manehna ge reuwas lamun kudu ngadahar daging jelema komo cenah daging atah mah cenah kitu. Para mitra pamiarsa, kumaha geletuk batuna kecebur caina. Panggih jeung awewe model kumaha atuh ieu kubu pangrumasan para wargi make ditawaran daging dirina eta awewe sagala. Kakang, kakang masuk pura-pura bodohnya. Ieu awak abdi anu nganggur kakang meungpeung taya sasaha kakang. Mangga bade dikukumaha oge awak abdi mah ieu. Ieu awak abdi sakieu bahenolna, sakieu sampulurna. Wanya ku kakang bade dianggurkeun bae. Abdi mah nyangakeun badan sakujur. Sing sagala rupi nu aya dina diri abdi kangge kakang ayeuna mah bade dikumaha ge nyangakeun. Abdi mah ceuk paribasana nyangakeun kakang. Kitu tan mawi oge. Cek si awewe nyarita gelenye. Bari ngekeuweukeul leungeunna kubu pangrumasan harita teh para wargi sadaya. Ih, nyai. Ih, ulah kieu nyai, ulah kikieun. Ih, nyai,
Nyai, ulah kikiran Nyai, Ih, Nyai mah, Nyai, ulah kikiran, Aduh, alah, Nyai, aduh, ulah kikiran Nyai, aduh. Nyai, aduh, Nyai, ulah kikiran Nyai, aduh, Nyai. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Kocapkeun para mitra sadaya Akidarum sareng ngelendra harita teh. Anu memang anjeunna duaan diutus ku Juragan Bendarawadana. Daya sanesna Juragan Bendarawadana Raden Bratanagara ngutus kanuduaan Akidarum jeung Lendra sangka neangan di mana ayana kuwu pangrumasan. Tur sanggeus diaprak ka saban leuweung jembet. Awak kuwu pangrumasan kapanggih keur nyang saya leuleus lungse taya tangan pangawasa dina catangkai. Aduh, itu gening juragan kuwu. Aduh, ampun deing. Eta meninjang saya kitunya. Gusti nu agung, meuni teu empes-empes. Aduh. Wah, geus moal salah deui ieu mah yeuh. Geus moal salah deui pasti geus kajadian deui we yeuh. Naon nu kaalamana ku nu sejen teh nya. Aduh, ampun deing. Itu geura tingali beungeutna meuni haropak. Awakna kejeng, ngapanana hampir beak. Aduh. Nah, hanya loba kajadian kieu di dieu teh nya. Ceuk Mang Lendra Parawargi. Ningali kaayaan kuwu pangrumasan harita teh keur aya dina hiji tangkal. Bari harita teh para mitra ngalempreh. Manehna ngadaplok dina catang tangkal teh para mitra dina dahana. Bari harita teh ningali kaayaan kitu. Harita Akidarum tuluy nyarita. Ai, euy. Nu mata sia montong sok babari kagoda kubikang deuleu. Tah kitu kajadianana lamun babari kagoda kubikang teh deuleu. Aduh. Nyaan. Aduh, aing teh hawati is ongkol. Jadi batuk euy aing. Aduh, ampun deing. Hawati is kieu mah. Aduh, ampun aing geus kolot. Aing umur mah euy. Teu bisa disumputkeun deuleu teh. Aing nyebutkeun jag. Aing kuat-kuat ge da geus kolot mah kieu deuleu. Harita para mitra sadaya atuh Akidarum nyarita nyebutkeun tadi ulah kagoda kubikang teh nyarita cenah para mitra teuing nyarita ka saha. Nu eces manehna geus ngarasa bosen yang hareupan masalah anu sarupa kitu. Da ku manehna ge geus kasawang tangtu ieu kajadian teh akibat ti cenah kuwu pangrumasan kagoda ku hiji mojang. Sedeng mojang nu aya di eta patempatan kabeh ge mojang mamalihan cenah para mitra sadaya. Mojang mamalihan kabeh oge. Atuh puguh we. Harita ge atuh Lendra barang ngadenge Akidarum nyebutkeun ulah sok babari kagoda ku mojang teh. Aku bikang teh tuluy ngajawab. Gis nyawe untung kami maki. Heuh. Dia babari kapeng-peongan ku awewe ki. Nyaan lamun babari kapeng-peongan ku awewe meureun. Wingo geges kumaha, boa. Tembal Mang Lendra rada agul. Lantaran manehna mah cenah teu kabawa ku sakaba-kaba. Awakna anger keneh jag-jag, masih keneh daya robahna para mitra beda jeung nu sejen. Atuh cenah beda jeung suku kuwu nu ayeuna kapanggih. Kubu pangrumasan pon kitu de ujer jeung Dayat. Oge kubu Cibeurih ge para mitra sadaya. Sarua cenah kaayana kitu. Lian ti eta kubu Nangla ge katingali awakna jadi haropak. Langsung ngadak-ngadaka pias. Jeung deui katingali begang sapada harita. Tapi puting kamari nyaneh ampir-ampiran tiwas di sisi ranca deuleu. Lain eta teh balukar kubikang. Omong Akidarum. Ampun deui. Hampir. Ampir-ampiran ki, tapi ampir-ampiran mah can kungsi kana tepi, kana waktuna atuh dah. Ide. Untung we inget lah pokona mah tara kabawa ku sakaba-kaba kitu dah. Nya kitu teh we ki dasar kudu disalametkeun mun uing teh.
Terus terangnya ampir lah pokoknya mah ampir. Cek Mang Lendra harita ge nyarita ka Aki Darum. Para wargi sadaya kikuwu pangrumasan ku Aki Darum di parancahan. Turgeus eling mah regeyeng disangkeh kuduaan nyaeta di bawah mula. Para wargi kaum dangu. Sakumaha nu kauninga para mitra kikuwu pangrumasan. Ku Aki Darum gancanga di parancahan tur aigeus eling mah regeyeng disangkeh kuduaan di bawah mula. Di perjalanan para wargi sadaya kikuwu pangrumasan sasahat. Kanuduaan cenah para mitra sadaya. Yen ulah ngucah ngaceh kajadian. Umat euy, ulah geruh kasasahannya euy. Kami wirang ye mun batur nyaho teh. Pokokna namanya omat nya lah. Pokokna mah omatnya omat. Cekuwu pangrumasan para mitra sadaya. Aehnya aya kajan tenan naon saleresna teh naon sumuhun. Cekuwu pangrumasan para mitra sadaya. Apun, cek Aki Darum para mitra sadaya. Pedah ku pangrumasan ujug-ujug nyarita. Omat cenah ulah geruh kasasaha. Kuwu pangrumasan barang manehna meunang pertanyaan ti Aki Darum. Ngeunaan nu kaalaman ku dirina, kuwu pangrumasan harita ngajawab. Moal beja-beja wirang dulu wirang. Aduh. Nya euy wirangkeun bae wirang sosoranganan uing ye. Jadina wirang, lamun wirang lobaan meureun jadi warirang. Tembak kuwu pangrumasan. Atuhnya sawios disidem we atuh. Ari salirang ngalaos wirang mangun. Cek Aki Darum para mitra bari mesem para wargi sadaya. Aduh, namung juragan kuwu. Ilendra harita teh nyarita. Aya naon, Eta sumuhun. Aduh, jisim abdi tiasa sumuhun. Ngidem eta sumuhun Rusia. Namung kitu teh we. Tenang we dulu, oi. Tenang we, nyaho beres we lah pokoknya mah. Nya, nu penting ulah diucap aceh ya pokoknya mah. Nu nyaho urang tiluan hungku ya. Kuring, ya Aki Darum jeung anjeunnya Lendra. Pokoknya namanya ulah diucap aceh lah. Kajadian ieu teh. Tah, heueuh. Kuring ngarasa yen kuring panggih ku anjeun teh. Aya dina hiji tangkal keur ngadaplok tah eta. Aduh, ulah dibeja-beja ka batur. Nah, eta nu penting mah. Sumuh. Sim percandan we ka sim abdi mung. Nya kitu teh we simuhnya. Tenang. Soal bako mah tenang. Nyaho aya we lah pokona mah. Urusan bako mah jeung daun kawungna nyaho dikirim we unggal waktu unggal bulan. Atuh cenah Aki, sok eta bako naon ki? Aki mah tarang ngarokon. Nya kitu teh we, Aki mah geus kolot. Oh, meureunnya ke tarang ngarokok mah kayak dikirim ke Cikopi na nu penting malah. Ai perkawis Cikopi mah da nya kitu teh Aki teh tos biasa semua. Oh, tenang ki. Tah anjeun duaan pokona mah urusan ke rokok Cikopi dikirim unggal bulan. Nu penting mah ulah diucap aceh ka batur. Para mitra anu mulya, jiga aya Rusia di antara maranehanana para wargi sadaya. Atuh geus kitu teh. Tuluy Aki Darum teh para mitra sadaya nyarita deui. Ya atuh sawios disidem we atuh ku salira ngaraos wirang mah. Dulu. Kumaha teh rek wirang mun batur nyaho kami. Pokona mah geus kungsi sare jeung awewe nu lain muhrim. Ceuk ku pangrumasan tog moal para mitra sadaya. Atuh Aki Darum pura-pura kaget sabada ngadenge omongan ku pangrumasan kitu. Uluh. Kutan kitu, Gusti. Aki Darum pura-pura kaget. Dabongan we eta cawene teh meuni paksa pirusa. Teu meunang emung atuh da. Nyatu padahal kami teh geus janji ka pamajikan. Deuk satia, deuk satuhu. Pokok namanya kami teh moal deuk ka papanggihan jeung awewe sejen. Ari lain jeung pamajikan sorangan mah
tak itu numatak oge. Ceku pangrumasan rumasa toloheor kana jangji. Ayuh, ampun deui, ayuh. Sumuhun. Eta we jangji sumuhun. Juragan ku teh sumuhun. Ka ieu samaintanya. Aduh, eta kanu di bumi teh moal toloheor cenah sumuhun kitu. Kajabi upami kapaksa nun. Wah, lain soal kapaksa eta mah euy Lendra. Dasar kami nawe meureun keur ieu lah. Keur aya kahayang. Hehehe, hampurannya ieu nya. Pokona mah ulah dibeja-beja lah pokona mah. Sumuhun mangga sing percanten we sumuhun. Kitu we lah. Pokona mah nya kitu teh we lamun kudu dijelaskeun mah ki terus terang we. Kami teh geus nyieun kajadian-kajadian atawa ngalaman kajadian nu aheng gini tah. Aya, ngan ngaso heula we yang bari leumpangnya. Pramitra sadaya. Atuh di perjalanan nu tiluan teh ngarobrol. Pang nama kubu pangrumasan cenah paramitra ngalalakonkeun kajadian. Oh, kitu we. Teu beunang diulah-ulah. Sasat ku kami geus beaknya. Heueuh, aduh. Mun teu seueuh-seueuh ku kami teh diperejel-perejelkeun teu mahi-mahi. Teu seueuh-seueuh eta. Ampun deui. Ceku pangrumasan bari ngahega. Aduh, ampun deui. Aduh, eta sungguh dugi ka kitu-kituna semuanya teh. Juragan kubu teh na. Aduh, sanes eta naon nu diperejel-perejelkeun teh naon? Ceuk Mang Lendra parawargi sadaya. Harita menita telepek dumanya. Wah, montong sagala hayang nyaho pamalieum. Nu kitu diuar-uar hareupeun umum mah. Jeung teu sopan we ngaranna. Tumanya hal-hal nu sarupa kitu mah. Ceuk pangrumasana jadi ngagelendeng kanu tetelepek nanya. Para wargi anu mulia, ki kubu pangrumasan samemeh init ngabring teh omat-omatan pisan. Yen kajadian nu geus tumiba kadirina ulah diucah aceh ka batur. Pangpangna kasasama kubu ulah pada nyaho jeung pokona mah kasasah ge ulah pada nyaho. Bari manehna bakal ngajamin cenah. Boh kaki akidaru, boh kalendra. Urusanna keur rokok cenah jeung keur cai kopi mah tenang. Bakal dikirim unggal bulan. Kitu cenah para mitra. Da atuku pangrumasan cenah. Atuh paling saeutikna sabulan sakali mah kudu we ka kacamatan teh para wargi sadaya ka pendopo teh. Malah mah mindeng aya kana kadangkalan saminggu sakali geus datang ka pendopo kacamatan. Para mitra anu mulia, ku pangrumasan nyaetan mungkas caritaanana. Kitu we pang namanya. Angot juragan Benerawadan Ranca dipahing tiasa nalengteng Rusia kami lumatak ewan disarea atuh. Mun mangke dilaporkeun ka gubernur jenderal di Batawi, atuh kumaha nasib kami engkena? Ceuk pangrumasan para mitra omat-omatan harita teh para wargi sadaya. Kuwu pangrumasan bangun nu ngarasa sieun jeung handeueul. Ku ayana kajadian nu tumiba kadirina teh. Atuh manehna geus pok deui sangkan akidarum nulungan dirina.